Ih, kadia gerak mam heula. Kalau mah tuh kene. Engal, gerak gugah, gerak mam kan ai teh gaduh panyawat mah. Engal. Ya ih geneng pisan mah teh. Mana mas sanggut teh? Eta ieu samal jeung kerupukna. Ih aing da hayo we jeung sambal jeung kerupuk. Kali-kali mah atuh jeung lauk jeung daging. Mari leungit tersalapan lagi. Keun atuh kede mah urang milarian lauk. Ah, asa mending keneh ulin daripada dahar jeung kitu patut mah. Rajin dahar jeung kitu. Tuh kebeneran ay baru dah. Kunaon ieu maneh siga nu karel kitu? Ah henteu, karena rawan baru dah aku mah jigana serius gitu. Biasa we nyari ketemu bukan si Ocha. Emang kunaon deui kabogo si Ocha? Malam minggu kamari apel pas nemu kapan tuh bapana tah kreuwaseun api-api nanyakeun Imam Mang Udin balik Lain sieun kak, tapi acan wantunen. Nya tuh sieunan oge tampo papa maneh kumis nama nih ngagejedig badag pantesan kamu gue maneh sieunan oge. Oh, sukan teh ngobrol ke naon? Barudak, kamari di sekolah Bima mani rame. cek naon Update status, selamat hari ibu. Malahan mah loba nu mere hadiah ka indungna. Aku ratu di sekolah orang gitu. anehnya padahal mau ngapege hari ibu ketemu tahun sekali Nya ari dina status mah update maneh si gawe nu nya. Ari pas datang ka imah mah dititah ge maneh harese. Maneh meuli naon ka jeung emak? teu meulina naon abi mah apal ieu mah dan kamari geus ngabantuan emak mulai sapatu jeung si adudu Ari maneh teh? Abi mah pameulikan mu kena mah teh maneh langsung ceurik nangkep abi deui. Ama biasa we teh, luna lene. Bari mencetan emak dan nuju teu gaduh acis. Ai maneh mere naon? Kunaon maneh ulang-ulang atau kergering? Ah henteu, keur hoream we. Abi mah sarua can bisa mere naon ka emak. Oh nya, aku ratunya. Saukur orang bebantu gegero oge mate geus bungaheun pisan. ti kawit enjing-enjing dugi ka sore tereureut barang damel Sugan teh Ocha hungkul teh nu ngemotan kitu teh. Malahan mah Ocha teh hanjakal duikeun ka ayeuna. Gara-gara Ocha ukun acis kanggo bekal sakola. Pas emak Ocha teu gaduheun, emak mani bebelaan ka ditu ka dieu milarian acis. Ocha teh terang emak nuju teu gaduheun acis. Nya kitu nu namina mama bakal bebelaan sangkan orang bahagia. Ai balik teh heula nya teh. Si Ai kunaon ieu? Tadi repe wae ayeuna ngolios kitu wae. Ada si Ai kunaon nya tadi repe wae. nuju aya masalah meureun teh kan si aya masuk kitu mun aya masalah teh sok ngabetem Nya meureun.
Mak, 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 mak. Mak, mak. Kemana sih mak teh tau can ngulangnya? Aduh, astagfirullah. Mak di mana? Ayo hoyong pendak. Aduh. Astagfirullahaladzim. Hah, si emak, bumi tekot di pupuncrut. Dia menyukaiku. Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini emak tadi dia. Mak, eta kunantaran. Oh iya nya. Tadi eta tisoledati di jalan pas Uiti leuweung. Sok gagabah emak mah. Oh iya, titipan ti mama. Nuhun Nyi. Oh, muhun mak. Abi bade uwi heula. Nuhun nya. Nya tuh mah muhun. Assalamualaikum. Salam. Gak usah. Nah, itu nya. Alhamdulillah. Rezeki si Nyai. Guga, mam heula ye engal, mak gaduh daging. Mohon mak, mata suihnya. Di mana mak yang daging? Pak, punten ai, tadi tos nyentak. Ngagugat ka na si Ani. Ma, iya ai. Ma bade ka mana? Guga gerak mam heula. Guga gerak mam heula. Mana terkunaon kunaon. Mana terkunaon
Kunaon ninggalkeun Allah. Ih aing da hayo we jeung sambal jeung kerupuk. Kali-kali mah atuh jeung lauk jeung daging. Mari leungit tersalapana. Pokona mah aing mah hayang HP anyar, Mak. Mana mah duit teh? Ngan 2.000. Naon 2.000? Budak oge 5.000.